Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tempangkeun nama abdi Dania Fitra. Abdi perwakilan ti kelompok abdi baturan abdi hijina namina Safira Fairuza. Di dieu abdi hayang ngadongeng tentang lauk lele boga pamatil. Ieu caritana didengekeun ya batur-batur. Sasakala lauk lele boga pamatil. Zaman baheula mah lauk nu pangloba huntuna teh mujaer keur mah awakna gede ditambah boga pakarang. Gerakna rancing dina tonggongna aya nu rangsep tur boga pamatil. Tong boro bangsa lauk da jelema oge ngarasa sieun atuh ari dipatil mah. Lauk-lauk hahirup tumaninah bari nyarantai kalem di hiji balong di sisieun walungan. Anu dihalangkeun hungkul ku tambak teunah nu teu sakumaha gedena. Hiji waktu maraneh ngadenge nu boga balong ngomong ka anakna. Geus gelede geuning lauk teh jang pagi toma urang badekeun balong teh laukna urang ala kabeh. Barang ngadenge kitu lauk-lauk teh kacidara rewasna kabeh lauk sing haruleng. Inget kana nasib anu moal lila deui palastra. Harita keneh lauk-lauk ngayakeun riungan. Nyawalakeun kumaha carana sangkan slamet tina bahaya. Lauk emas anu panggedena nanya ka sakadang. Keuing sakadang keuyeub. Kumaha sakadang keuyeub sanggup teu adikna nyieun liang pikeun narobos tambak ka walung. Kapan adika mah bisa nyieun liang? Ceuk keuyeub teh. Teu sanggup da kadel teuing tambakna keur urang mah. Ceuk bogo. Kawasna mah sakadang lele anu baris biseun mah sabab geus biasa nyieun gorowong. Pok lele nyarita, hade kuring nyieun gorowong tapi kudu dibantuan ku sarerea kabeh panuja. Harita keneh geur bae digarawe nyieun gorowong eta. Narobos ti balong ka walung. Beuki lila beuki jeronya beuki teuas. Atuh digarawe teh teu bisa gancang. Sakadang lele beuki lila beuki leuseuh manehna nyarita. Mun aya geusan muntang mah meureun moal hese teuing. Atuh ieu pake nu kurang cek mujaer. Nembokan pamatilna nya ari anjeun Ridho mah nginjemkeun sok ka dieu. Temba lele saenggeus aya pamunangan mah nyieun gorowongna lele teh bisa gancang teu lila geus tarobos sarta geus bisa dipake maloncor ku sasarea ka walungan. Nu boga balong datang teh ngaukur bisa molohok. Leuseuh neujakeun balonganna. Tadina loba laukna ayeuna mah geus saat jeung laukna eueuh nu nyesa sapotong-potong acan. Di walungan lele mulangkeun pamatil ka mujaer. Tapi lauk mujaer embungeun narima pokna teh. Kop bae mere jeung maneh ku ditilungan oge kuring mah geus pirang-pirang nuhun. Tah ti saprak harita lauk lele teh jadi boga pamatil. Tamat.